Ujang, Nyai. Abah, Lobaeng pisitana. oh, Din, urang pisahkeun yuk. Nu hasem jeung nu amis. hayu. Heeh, sok. Ujang rek mulungan deui belah ditu. Heueuh. Hasem ieu mah. Ieu dah hasem. Tah, ieu amis. Hasem. Hasem ieu ge. Ieu amis. 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 Hasem. Amis. Hasem deui. Hasem. Ieu amis. Amis. Ieu hasem. Amis. Hasem. Mi asum. Amis. Asum ong. Amis. Amis. Har, mana pisitan teh? Gening kari cangkangna. Dipilihan tadi teh. Aya nu hasem, aya nu amis. Mana atuh anu amisna? Geus pindah kana beuteung. Ari nu haseumna? Sarua geus pindah kana beuteung. Ah, eta mah lain milihan. Hawak. Da kudu diasaan atuh Jang. Nyaho amis henteu-na. Heueuh, bantuan mulungan atuh. Ujang manggih gantar, urang ajul pisitan teh. Geser belah ditu nang, bisi katinggang. Aduh, ninggang hulu. Heueuh cek Ujang ge geser-geser. Aduh, ninggang. Au loba siruman ong. Luhur-luhur teuing, eta nu handap ge loba nu asak. Awas atuh tong ngahalangan. Tah pulungan tah. Asik, loba euy. Ayeuna urang pulungan. Hayu, asik.
Nyi, geningan panto teh teu ditutupkeun. Nuhun. Hilak, Bah. Abah nalian munding heula. Uluh, aya hayam. Menika lalotor. Rarujit. Tikotok di mamana. Abah, hayam lebat ka bumi. Hus, sia. Keluar. Sia, sia. Aya naon si Nyai teh? Kunaon, Nyi? Iya, Bah. Tingali tikotok hungkul. Hayam lebat ka bumi. Uluh? Meni rarujit nya. Cik, pangnyokotkeun lebu, Nyi. Kanggo naon lebu, Bah? Urang purulukan tikotok teh ku lebu. Tikotok di lebuan. Abah mah sapertos zaman tikotok di lebuan wae. Nah kealaman kitu zaman tikotok di lebuan, Nyi. Duka atuh, Bah. Saur sepuh kapungkur we. Sanggemna teh aya babasaan zaman tikotok di lebuan. Tong boro Nyai. Abah ge teuing kaalaman teuing henteu zaman tikotok di lebuan teh. Buat teuing ayeuna ge masih zaman eta. Da Abah mah masih keneh ngalebuan tikotok. Bari jeung ari geus di lebuan mah da moal diantep, bakal dibersihkeun deui. Ieu mah ngarah teu bau we. Jeung babari mersihkeunana. Babasaan zaman tikotok di lebuan teh keun rangkeun zaman baheula pisan. Ngan teu dipertelakeun nu jentre waktuna iraha-iraha mah. Aya deui istilah nun rangkeun zaman baheula teh nyaeta zaman bedil sundut jeung zaman cacing dua saduit. Zaman bedil sundut mah jelas nyaeta zaman walana. Ari zaman cacing dua saduit mah penjelasanna panjang. Kudu keureuh nyaritakeunana. Ayeuna mah urang bersihkeun heula tikotok. Muhun, Bah. Mobil uing mah alus, bisa jemping. Camping? Naon alusna mobil bisa camping? Jemping Udin, jemping lain camping. Jemping teh ngajleng, akrobat. Sok mana atuh pecekan? Sieun maruragan pisitana. Nya alus kene mobil di dieu. Bisa indit-inditan jauh. Bisa indit ka kota. Katen Aerik di Bandung. Nu aya Monas.
Naon da Monas mah lain di Bandung. Di mana atuh? Monas mah di Surabaya. Di Surabaya. Sidik di Bandung. Lain di Surabaya. Di Bandung. Surabaya. Bandung. Surabaya. Bandung. Surabaya. Bandung. Surabaya. Bandung. Surabaya. Didinya geus pernah kitu ka Surabaya. Encan. Ari maneh geus pernah ka Bandung? Rek, engke jeung si bapak. Berarti encan. Rek, Encan. Baku ari geus parasehat teh. Yeuh, Kunang, Udin. Bener ari Erik mah di Bandung. Ngan ari Monas mah ayana di Jakarta. Di Bandung mah aya ge gedung sate. oh, coba atunya ngeunah. Sebeuh kumaha, Din? Gedung sate berarti loba sate. Bisa dahar sate unggal poe. Lain loba sate. Teuing Bener ketangjang. Karek inget. Monas mah di Jakarta. Di Jakarta teh nu aya Borobudur. beuki ngacapruk maraneh mah. Pek we tuluikeun paseana. Moal pipilueun ujang mah lieur. Lieur mah muntang atuh jang.